kegegeraan dikubur asana bau bentak dia mayit ya. Waraja sama aya nu bauna karena penyakit, aya nu bau teh karena dosa. Loba jasa mayit seger buger tapi barang hos kaambe langsung. Aya nu memang boga penyakit borok eta matina penyakit, tapi aya nu penyakitan jadi sengit. Kitulah urusan mayit aya rahasia. Ieu mah lamun teu gegeraan dikubur ambreng-ambrengan maning kubur ti peuting keneh. Mun teu gegeraan dikubur ti peuting besi kaburu berang. Sedengkeun berang panas aya 70 derajat. Wah. Tawa boro 70-50 derajat geus parakuari di Mekah 43 derajat panas. Aya digegerakeun peuting khawfi min syiddati zahamin ad-dawdi saking sangat zaham. Wedo dedesegan wah hasana mun diisukeun pohara teuing. Aw khawfin anuqi fitnatin ad-dawdi min uqi fitnatin saking tuniba fitnah. Gegerakeun tama peuting-peuting yang Nabi dipendam naungi. Tilu dinten Kangjeng Nabi terus-terusan nyalateun saurang-saurang lantaran nu layak ngimaman. Terus awewe ge nyolateun terus wengi terus Sidina Ali waktu nguburkeun garwana yani Siti Fatimah peuting. Lantaran ieu walah lamun dibeurangkeun moal salah zahmah moal katahan ujianana dedesekanna jelema di peuting langsung. Sahabat ngubur Sina Abu Bakar Siddiq peuting deui lantaran wah moal katahan. Ulah cenah dina waktu nu tilu ieu mah indah tengah setengah genep ulah kitu keneh jam genep ulah kelewatkeun datang ka waktu duha waktu manceran ulah ngubur makruh. Pas pisan azan maghrib dek azan 10 menit atau 15 menit deh ulah ke lewatkeun heula nya. Jadi ulah mendem dina waktu-waktu nu eta. Bahkan nyalateun ge teu bagus teh di waktu kos kitu teh lamun ngahajakeun kadinya. Ngahajakeun dek di waktu eta nyalateunana makruh nyolatin ge sarua kecuali memang kabeneran waktu eta disolatkeun. Mayit teh aya nu diantep bae kira disolatkeun engke bae jam genep isuk-isuk makruh. Ulah teh ieu mayit teh kira dikuburkeun disolatkeun engke bae pas jam 12 ulah nya. Ulah ngahaja-haja kos kitu ulah kecuali mayit kitu siap dek dikubur pas keur dipanggul jam 12 urang aya dieu ke turunkeun heula urang nyalateun heula tuh masalah. Kabeneran kumpulna jam sakitu teu diseja-seja urang salatkeun ayeuna we masalah. Ngahajakeun mah di waktu-waktu nu tilu ieu mah Allah, masyaallah, masyaallah, masyaallah. Urang aja nyarita-nyarita mayit teh aya sieun we padahal mah nya hudang mah naon mah. Tapi tetep sieun. Aya ge Mama Sujai teh, Mama Sujai, Mama Satibi jeung Mama itu, Mama anu Tasik teh. Eta berangkat mah santen ka dieu ka mana ka Ciwedus, Cilimus. Lempang baheula mun rantek barisan ngaji aju jara di wali teh. Ya lempang tengah peuting aju istirahat pas di hiji imah warung horenganan maot eta teh pamajikanana. Kitu maot atuh alhamdulillah aya tamu tiluan malah santri kadeleuna. Terus keur dirurub para Jayasin we tiluan teh Noel sama Mas Sujai ka Mas Satibi. Biasa mayit sok udang karena waya di rumah udang mayit teh biasa udang teta ditoel kuali mah kos gitu jadi hudang mayit teh ya udah tuh kageteun salaki teh terus tenang cenah
suja itu mal kebal kayak ngedeng deui itu pakai lalagaan ku jana atuh urang malah mun dikitukeun kayak hudang bener atuh lompat urang ge sarua nyana mah teu lompat biasa bae tuh pakai lalagaan ieu mondokna keneh geus jadi wali nyana mah keur mondokna keneh geus jadi wali urang mah geus jadi kiai malah jadi walingi urang malah nyongsong orang mah kanu kos kadar itu jauh ya masyaallah tak kabangpatan ilmu teh jauh mun macaan orang boro-boro nu bara heula tah nu cikeneh baik ya Allah ya Rabbi ku hararebat hararapikna nya jadi gitu contohin urang dongengin urang coba ku hari urang dongeng ka guru-guru urang woi aing mau boga guru gerieu waktu di mana sih yang waktu di anu kunaon aing dititah kampanye embung-embungan ge kunyana marah moal aku murid jenis ya atuh aing ngaju kampanye aju kumaha atuh naik aing ka panggung jeung satu aya orkes di dituna kabeneran aing lah diizinan ieu ku guru lah geus bae nyanyi aing ge sarua jeung nyana tolol sia mah nyawa aing nyawa guru aing tolol dongeng teh kos kitu pan dekuan teu boga dongeng nu sejuk nu indah insyaallah aing paksa ku guru aing kunaon teu nganterkeun proposal sabarna aing bung jasa lah aja dipaksa sugan bae menang ganjaran genjeran meureun segala ganjaran segala dongeng teh karitu bae dipaksa ku guru aing diajakan ngariung putih aja kunaon tuh waduh mogok mobil aing ngadorong ya jasa emang diajak ke ceramah ku Kipodoli dah dongeng teh kos kitu tah aduh insyaallah aja berkata dibere rugi jasa aing punya dibikun dicokot kabeh hayang aing mah aing cau-cau mah bere henteu dongeng teh kitu bantah teu nangen kana jajantungna sial ya saya nyana aing moal deui lah bisa diteluk ku guru aing tuh tungtung nama tungtung dongeng teh kararitu kaya guru aing bagus jasa bagus berjamaah sagala kadieuna tilok emang kunaon rapat malulu emang guru siapa itu ngantornya nya juga kadieuna rapat be keur ieu mah sok make samping we ku ari mah boga lepis sagala eta guru aing ya Allah ya Rabbi dongeng teh jadi karitu kuari mah masyaallah teh cara nu tadi dicaritakeun eta nya nama teh eureun maca sholawat nu mantap kuari urang maca sholawat naria atuh pasti bae ka Muhammad Syatibi ka ditu nembusna dalail atuh ka ditu ka mama gitu Sujai terus be gitu ulung urang ngaji eta naon garang-garana Syamsiah atuh pasti ka mama gitu keresek mah gitu Busrol Karim warnu ambalaya Syamsiah teh surah mama keresek kumaha ge di hadiahan bae di Jawa Timur di urang khususna Banten dongeng-dongeng kararitu ngararenaheun teu eureun maca Quran teu eureun maca shalawat teu eureun zikir ngeunaheun pan mama oco malamun ti Cibatu nya nama deuk ka keresek Jumaah jeung Jumaah nya nama mun hayang ngarokok mun hayang ngarokok meuli rokokna kabeh dibelian warung ieu dibeli hiji-hiji kabeh sebab besi kieu pun warung aing teh dibeli ku mama nu itu besi kitu kabeh nya nama meuli terus sakaur nu dagang rokok mah dibeli padahal dibutuhna mah hiji coba eta lah urang butuh hiji men teh haba ka warung mah teh dibere pan urang mah mama adeh mama deuk ngarokok yeuh atuh teh preman ngaranna ka situ mah dongeng jarara jasa masyaallah urang geuleuh mampir ka dinya teh naon mampir tuh bos pantah mah pan atuh bos teh ieu Rohmi ieu bakal manjangkeun umur waduh ngadalil biasa kujublak koro jamaah mah ieu mun ka mana ieu liwat sakalian ka dieu silaturahmi pandai kaliwatan rumahnya tuh mampir aya jang bensin eueuh deh eta ngomong gitu hampura bae kurang bensin ieu sabaraha duit mah atuh terserah dinya ieu aya 10.000 nya 10.000 1 juta lah
preman tah mah kos gitu mah aya ge kiai mah lain kos kitu dongengna tah urang kuari boga guru kana itu aduh dipaksa ku mama kunaon kita ngojolkeun ieu tuh HP kudu BlackBerry bae segiana wah moh guruna main HP Masya Allah jangan naon teh guruna aya BlackBerry jangan aya bugil-bugilan ban di jerona teh guru Masya Allah geus jang takorub beureun eta HP ka Gusti Allah aduh hese urang guari sulit di akhir zaman kieu metakna akur bae jeung nu bodoh metakna akur bae jadi hese dongeng eta dongeng nu baheura Masya Allah kapanggih unggal peuting ya hudang peuting teh sok kapanggih bae jeung mamak asa udah peuting kapanggih berarti aku mama unggal peuting mirip hudangna yang lain Pak aing masuk bareng nonton TV jeung mama nonton bola waduh Manchester kemarin kan Masya Allah Masya Allah wih pohara zaman bener budal nu mana galabod sarari aja sadongeng teh cara itu balulu we dongeng kieu teh panggih deui ka panggih deui usabab sering ka panggih adik cek berarti acing ieu sering hudang ti peuting adik terus diurukan dibaca ieu nya jeung paran ti peuting pan ngeunah henteu kos kitu maka rasana kadengena nikmat ieu mah aduh aing keur nonton TV keur ngeunah-ngeunah mama datang di sarua TV atuh aing bingung tungtung nama berjamaah di dinya beres salah atuh henteu ngan sakitu ayana bae entek agama merosot aurat urang nu nyekelna henteu pageuh nyekelan tutupna geus kitu ka aya nabi menyaritakeun seputar urang kabehan kitu bae Masya Allah kabutuhan teh nu kos kalari wallahu a'lam.